Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang sareng simkuring Kang Rahmat. Nah, dina pidangan Karanjang Kang Rahmat Kanjang. Nah, dina Karanjang edisi ayeuna luar biasa bisa pamirsa. Margi simkuring nganjang atanapi silaturahim ka salah sawios seniman di Bandung Selatan. Anu teu birek deui kanggo di Cimaung mah. Khususna komo di Peuris itu Peuris teh. Peuris Hilir saha Mang Nia ti lingkung seni Endut Group. Nah, sampurasun Mang Nia. Rampes. Damang Mang Nia. Alhamdulillah. Aduh, punten ya waktosna nya sakedap diwagel. Mang Nia abdi ngahaja silaturahim ka Mang Nia teh hoyong ngaguar ieu lalakon Mang Nia dina perjalanan salami eksis dina widang seni kitu nya, seni Sunda. Tapi di dia kayak katinggal ya ku pemirsa ge di bumi Mang Nia teh aya kenang tah nginten spesialisasi Mang Nia mah dina kenang gitu, ngenangan sareng produksi kenangan moal dibahas panginten dina produksi nama pemirsa engke sanes waktosnya. Ayeuna urang guar panginten sabudeureun lalakon Mang Nia dina widang seni khususna ngenang. Mang Nia punten ieu bab Mang Nia resep kana seni khusus nama ngenang ieu teh nah hati alit cing kumaha tah? Ai pangaresep mah ti alit. Oh. Kadang-kadang lamun aya hiburan di lembur. Kajian dina hari-hari sekolah antara sekolah lalajo we. Lalajo nya kesenian khususna jaipongan teh kan nuju rame gitu nya. Nuju rame jaipongan. Teu sakola daresep teh nonton jaipongan gitu. Ai pangaresep mah ti alit. Mohon. Tah nuju alit resep biasana mah kan sok ngoprek istilahna malah kitu sok istilah hoyong naon gitu ngalakukeun naon. Biasana sok dilakukeun naon tah nuju alit tadi teh nalika resep kana kenang. Tah nuju alit teh kadang-kadang sok ieu ngadamel tina naon teh tina kaleng blue band. Kumargi tina kaleng blue band mah anu sabelahna teh kaleng nu sabelahna ieu plastik. Alah mirip-mirip gitu. Kadang-kadang di sekolah oge kana bangku. Alah kadang-kadang si bapak guru ibu guru teh sok nyeuselan da gandeng cenah jeung eta ruksak cenah kana ieu. Bangku. Gitu. Tah, bada SD kumaha ieu lalakonan ras ieu kumaha ieu bab ieu seputar kenang ieu nalika SMP. Di SD mah nyata aya ieu tah aya nyata acan aya lamun penyaluran teh mah teh penyaluran. Tapi SMP mah aya da di SMP aya kan nyata aya elektro nya keterampilan teh. Aya jasa. Aya kesenian. Tah dia oge kawitna mah tina ieu tina kesenian. Jasa nya debit kredit gitu. Nu di SMP teh. Kulantaran resep tempo istirahat teh lebetna teh ka ruang kesenian we. Da resep kana kenang teh. Tah hiji mangsa abdi dipanggil ku guru kesenian. Geus we cenah maneh mah jadi tukang kenang dina kesenian degung. Aduh. Atau abdi teh atoh muncul itu laporan heula. Da nya keur maresep deui nya. Ai ngaran-ngaran resep teh atuh. Jadi cihuy gitu. Nya ngalih we kana eta kana kesenian degung. Gitu tah. Terus SMA ya. Kumaha tah lanjutanna? SMA mah aya di SMA teh di nya parabuat ruang kesenian. Tah ieu teh dipanggil da guruna teh di sami eta keneh. Eta keneh. Nya alah guru kesenianna teh. Nya dina rapot teh alhamdulillah gitu kesenian mah menonjol ya. Nya istilah nama unggul tina sanesnya gitu. Tah bada SMA ieu kumaha naha langsung ancrup Mang Nia kana grup misalkan grup ieu lingkung seni. Ai nya ti SMA ieu nya. Mohon. Ti SMA nya ngiring kana ieu kana perkumpulan nya grup menuju SMA oge. Menuju kelas 1 teh da
resep gitu. Gitu we ngenekan hungkul. Cing lalakon bab ngenaikan teh kumaha ya. Tah ngenekan teh kieu. Cing. Janten upami tanggal saanu na beuh subuh kana teh tos berangkat. Tos berangkat subuh kana teh. Nyata kitu kukunya parabot nya baheula pannya lain baheula lah rada beh di tadi. Ya kana jaipongan teh rada kene rame. Sareng ti payun mah di ieu jaipongan anu milarian dangdut. Sareng upacara adat. Tah ti bumi pingpinan teh parabot ka jalan di panggulnya biasa gitu. Nah, sampai ke lokasi tina mobil kana panggung teh nya sareng sadayana teh kitu tuh. Manggul. Nya. Ai pada malah dina panggung naon ngecrekan. Ya. Alah. Ngecrekan terus tos eta terus beresan deui. Terus beres eta. Terus kunyali kana mobil. Terus paling lamun eta diajar ngabandir paling oge. Ngabandir teh naon tah? Ngabandir teh pami upacara adat mah sok aya ponggawani. Oh. Raya. Jadi sok eta sok ngiri abdi ge pami eta da keur kasep kene. Gitu alah. Gitu tah. Terus kumaha tah salajeng nalalakon dina bab ngenang dugi ka awal-awal ieu latihan istilahna mah. Nah, tiasa ngenang. Ai latihan mah nya datos aya dasar tina pangaresap terus aya penyalur di sekolahnya janten tos aya sakedik-kedikeun jaba ngiring kana perkumpulannya grup gitu kesenian janten tos pupenya teh ningali we gitu kana bari ngecrekan cak tukang kenang ai ngecrekan mah gitu we terus bari merhatikeun tah kabeh dieukeun menang bayaran teh 5.000 alah 5.000 terus naik 7.500 tah tidinya teh pleng weh henteu ieu deui da kabujang nikah tos nikah teh terus ieu nganeg tina nganeg teh di ieu we di nyaku bojo teh lah atuh cenahkeun bae henteu kana kesenian oge gitu. Da tipe mah ngojek pan nya sok ngojek. Sambil sekolah sambil ngojek mata. Ngojek gue eta teh gitu. Oh nu pokokna harita teh. Harita teh. Mohon. Disor bojo teh. Terus cenahkeun bae teh nabuh oge anu ngojek we karunya gitu. Adu kaburit gitu. Tinya teh ya abdi pana sok ieu bawaan non si utun gitu. Tinya teh liren abdi teh henteu ieu lah. Man dina jurahat teh cinta aing kan lamun geus ngajuru mah tos ngalahirkeun nya moal beunang dicarek dek lanjut deui gitu. Dan nya sampai ka ayeuna. Alah. Janten takutan ai belajarna ya mangnya pan ai dina hiji keterampilan mah biasana kan kadang aya istilahna teh kan guguru lah tah cing kumaha ieu ai mangnya sajabi tadi teh tah ai guguru mah nya aya nu tadi nu ngalereskeun teh Pak Guru ieu Pajajang Cimaung namina teh grupna teh namanya Gentra Mustika Sari Asih tah inget we Gentra Mustika Sari Asih janten aing ngahaja sakola diajar mah henteu nya mung kitu we sambil nyain abeu sok ningalikeun gitu terus anjeunna nu bener teh alah tah mangnya ngenang ya tah upami tos tiasa ngenang kitu pan abdi uningnya kemang mah diantos mah sok dina poksuna nya tah nah memang tos kenang kitu mungkin memang tiasa ngenangan sagala rupi mangnya kumaha tah nah sami aturanna aya disebutkeun sami mah henteu aya rupi-rupina mohon abdi ge kirang ieu nya kudu kana eta mah gitu da abdi pan upami sekolah teh mah teu sekolah khusus dina kesenian dina tepakan dina eta ge pasti aya
benten gitu. Mohon. Tapi pami urang tos gaduh elmuna Dasarnya gitu Ya. berarti. Tah imangnya punten ngenangan teh sok dina jenis kesenian naon wae tah mangnya anu dikapukur di kayeuna gitu. aya ti pami mah sok ieu ngadegung jaipongan menuju molah mah Mohon. aya kabeh diekeun resep di kana nyalung araya deui gitu. Mohon Allah. Tah kana popsuna dangdut we kabeh. Mohon. Tah eta panginten pamiasanya sabeudereun lalakon Mang Nia ya istilahna mah gaduh keterampilan teh di ngawitan nama tina resep gitu. Tah tina resep jantan katiasa keterampilan. Tah nu salajengna Mang Nia ai memang ieu Mang Nia resep kana seni aya istilahna nya ti sepuh gitu tereuh. Nya ibu ti payun Mohon. ngobrol da emak oge cenah sok hariringan. Teh nu saura rakana teh raka ibu. Mohon. Da inung maneh ge cenah sok nyinden cenah baheula mah jeung wa. Oh, palingan cenah nurun ka abdi gitu. Mohon. Tak ari ayeuna putra Mang Nia aya teh nu rada katingal gitu, ketakna kana jauh mengarah gitu kana ieu seni. Nya tah henteu kita. Mohon. Sarakola we. Mohon. Duka teh acan panginten. Acan. Duka engke ku incung teh. Terus Mang Nia punten sakedik ya dina bab kenangnya kan we teu secara detail ge. Ngan panginten ieu Mang Nia ngawitan ngeureuyeuh produksi kenang mah ti taun sabaraha tah? Enggal keneh. Ada mah naon kaina gitu. Kenang gitu nya. Nya kaina gitu. Nya. Ti setahun sabaraha nya da enggal keneh lah. Ti 2000-an atos tacan. 2000 ka dieu. Oh 2000 ka dieu nya. Mohon. 2000 ka dieu. Janten sok ngadamel teh panginten sanes kang Mang Nia unggul panginten nya. Nya ku ayeuna mah sanes. Janten Sanes kanggo ieu. Mohon janten Kanggo caleuin. mohon. Mang Nia atur nuhun panginten kana kasayagian kasareng guaranana ya tang dokumentasi. Ieu lalakon Mang Nia disebeudeureun aktivitas dina bidang seni khususna dina ngendang panginten. Atur nuhun mudah-mudahan Mang Nia salamina aya dina kasehatan sareng kalancaran. Amin. Pamirsa sakitu panginten pidangan video ti Simkuring dina Karanjang edisi Mang Nia ti Dut Group Peris Hilir. Antos video-video salajengna di channel Rahmat Anung TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.